Galakak dibokem siapa? Atuh da ngerakeun hareupeun budak. Emang ngarakeun naon? Da eta ngomongna pasti ka dieu jurusanana. Patingikeun heula atuh naon ka dibokem deui namun seungit sia mah luhurna. Daripada keceplosan ngomong. Atuh da ngerakeun. Eta jadi kenaon. Sok kitu putih hareupeun budak era gitu. Ngerakeun naon ieu mah teu ngerakeun. Coba sok balikan laguna sok pada hari Minggu sok. Hari Minggu ku turut aya ke Garut. Naik deman butut ditarik kuku dapurut. Duduk samping Pak Kusir yang sedang cemberut. Mengendarai kuda semari gagarut. Pasti kadinya lompatna tuh. Kadinya ka mana sih teh? Emang wani nyebutkeun anak? Wani. Gimana? Urang kekuat udah.